geus mere tanggara talata pikeun sapangeus dunya mangsa wabah sumebar ka mana-mana kila-kila dunya rek mungkas ringhapna virus hate nu kakurung raga sumaramba meulit kana jero rasa nyanyara ngaruksak jiwa jeung raga leuwih harap tibatan virus corona muslim agemanu ajri linuhung suci ku pangarti diri lirih ku rahmatan lil alamin netela nariksa diri sangkan bersih tina sagala penyakit sametku bilatungan kibahna mimah nu sepitna anaknya ngaruksak jeung eusi dina pikirna panyakit hati nu kakurung raga musrik sirik jahil kaniaya nafsu sombong ngagulung jero jantung virus hate nyariara jero rasa salian bilatungmu ngamuara dipenta tanggung jawabna panyakit hate mah leuwih tihina nista tibatan virus corona virus hate nu kakurung raga sumaramba meulit kana jero rasa nyanyara ngaruksak jiwa jeung raga leuwih harap tibatan virus corona muslim agemanu ajri linuhung suci ku pangarti
jati diri lirih rahmatan lil alamin netela nariksa diri sangkan bersih dina segala penyakit corona ngan ukur ngaruksak raka mun pati ngan sametu bilatungan kibah nami mah nusut fitnah anaknya ngaruksak akhlak jeung eusi dina pikirna panyakit hate nu kakurung raga musrik sirik jahil kaniaya nafsu sombong ngagulung jero jantung virus hate nyariara jero rasa salian bilantungmu ngamuara balitungan dipenta tanggung jawabna panyakit hate mah leuwih tikina nista tibatan virus corona nista tibatan virus corona